Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungkulung patepung lawung dewi dina yeu carios. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngengingkeun safaatul udma dina pu kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Ogi rahmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, ogi mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna sim kuring masih ngadongengkeun carios leuweung larangan. Teu hilap Mang Agustin ngemutkeun laksanakeun salat sanaos dina kondisi kasibukan pada melan kumargi ari salat teh tos janten bagja urang wajib selaku muslim. Sakumaha pidau Rasul Miftahul jannati as-shola'ah, hartosna kunci surga nyaeta salat, Hair Ahmad. Tah jadi kuncina surga tehnya eta salat. Sabab inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Salat teh ngajauhkeun tina perbuatan keji jeung mungkar. Insya Allah lamun urang jauh tina pamungkaran jauh tina larangan Allah, kening bagja di akhirat. Kukituna jaga salat urang jeng kudu bener urang sholatna, ulah gereges gedebuk mikum gajleng, sing nyatai salatna sing khusyuk. Duh, hapunteun palamitra, tebih teuing ngalantur, hapunten sakali deui. Mangga urang teraskeun kana hanca. Bra'al leuweung larangan. Bagian ke-18. Wilujeng tepang Dewi Palamitra, hayu urang teraskeun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangukeun, bra'al Panon anjing hideung anu burahay beureum, beuki moncorong, silalatuan. Sungutna, ngagereng bari nyanggereng, nembong keun huntuna anu sareu keut tur sihungan. Teulila, cungungun anjing hideung babaung. Sorana melewung, maulah jomantara, neu peuskun simpena peuting. Daek teu daek, pangeusi kampung anu ngepung eta anjing, sabagian ti maranehna, ngarasakeun bulu punduk ting puringkak. Keuung. Ngadenge babaungna anjing hideung, jiga anu ngondang lelembut jeung dedemit. Lurah Wikarta, guat nenangkeun wargana. Geus kitu manehna mere isyarat pikeun ngarapetkeun kepungan. Ningali lawan-lawanna mimiti ngangsrek, anjing hideung, tatan-tatan. Awakna, ngariundeuk, satengah ngadepong, kuku sukuna ngadadak kalaluar, ibarat pesorau. Tina sisi sumutna kencaka tuhu, ujuk-ujuk mucunghul sihung. Beuki atra ayeuna mah, yen ieu anjing hideung teh, mangrupa makhluk kajajaden, titisan para siluman. Serepet saurang lalaki jangkung gede, beung leutna perenges, kumis baplang sangga dulang, katelah nasi sapela, nyabut bedog panjangna. Cahaya bedog gugurilapan, katojo bulan. Si sapa anu katelah jalma gede wawanen tur sok sompral, asa aing ngawasa main po anu kawilang lumayan, ngagajleng. Muka panarajang. Bedog dina longoun si sapa ngabelesat, ngalabiuhung eta anjing. Kolebat set plos. Panarajang si sapla nyamos, ngahakan angin. Sabab anjing hideung geus ngagulitik ke agigir. Ti gigir, ieu anjing ngagajleng, rek ngarontok si sapla. Ngan, gerakanana teu kebat. Sabab, sababaraha urang warga,
geus tulung jeleng asup ke apa kalangan, bari meta keun pakarangna, sewang-sewangan. Luar biasa. Anjing hideung anu dikepung wakul buaya mangap, ku puluhan warga, kacida rancing ngeusna, awakna luak liuk, nyingkahan panarajang musuhna. Malah, teu jarang ieu anjing, males panarajang warga, ku jalan nyakar. Untung, Lurah Wikarta anu geus legok tapak genteng kadek, gewat asup ka pakalangan, nyegah sangkan wargana ulah aya anu nepi ka bobor karahayuan. Dina leungeun katuhu Lurah Wikarta, katingali aya pakarang mangrupa keris panjang. Ilaharna keris paling ukur 7 luk. Tapi, keris Lurah Wikarta, aya kana salapan lukna. Cahaya hejo, mungkus ieu keris. Atra, yin ieu pakarang teh, mangrupa salah sahiji pakarang mustika. Cahaya biru anu kaluar tina awak keris, ngurung waruga anjing hideung. Tapi edas, ieu anjing teu eleh rancing ngeusna. Babalicetan nyingkahan serangan musuhna, bari males panarajang ku jalan nyakar keun kuku-kukuna. Enu tarung, beuki ragot. Enu hiji makhluk supata, enu hiji, jalma anu jadi pamimpin di eta desa, jalma linui. Luhurku ilmu, jembarku pangabisa. Warga anu tadi nilunga huruf anjing hideung, kiwari malundur, mere lolongkrang anu jadi pamimpina, tarung kalawan sinatria, hiji lawan hiji. Dina jurus ke-38, Lurah Wikarta, hasil ngadeseh lawanna ku 3 jurus runtuyan. Keris dina leungeun Lurah Wikarta, nyuruk rek newek kana sirah, barang ieu anjing ngabalicet, keris nuturkeun, saolah rek nyabet biu heung. Anjing hideung, ngagulitik nyingkahan. Tapi Lurah Wikarta teu mere omber. Kerisna ngabelesat muru NU jadi lawan. Congo keris lempeng, rek mirup jajantung. Anjing hideung, teu kaburu nyingkahan. Wut, bluk. Eta keris, keuna kana sasaran. Tapi, matak helok. Sabab, keris anu jadi pakarang andelan Lurah Wikarta, teu teurak kana waruga eta anjing. Kalah ngambul, kumahawi bedok nintul dipake ngadek ban mobil puso. Lurah Wikarta, colohok. Salila ieu, keris anu jadi pakarang manehna, asaken kungsi nguciwakeun. Adu harupan jeung jalma sakti tur ngabogaan kawedukan, tetep bisa ditembus ku eta keris. Tapi ayeuna, ieu keris teu mempan kana waruga ieu anjing hideung. Lurah Wikarta, ngahuleng sajongjongan. Kaget. Teu sadar, kawaspadaan kudu kacida dijagana. Sabab, dina tarung tingkat linuhung, meleng satik, balai. Ningali musuh rada balangah, anjing hideung, ngabelesat narajang Lurah Wikarta, sumutna anu dipinuhan ku huntu anu sareukeut, tur 2 sihungna rang deteng, ngolepat rek ngegel biu heung Lurah Wikarta. Kuku-kukuna, ngabelesat kana dada jeung biu teung Lurah Wikarta. Ewuh lokongkrang pikeun Lurah Wikarta, nyingkahan eta panarajang. Waktosna palamitra CF, tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios.